Iya teh bagian kaundangan aya tadi ieu mah kieu. Make naon kaundangan teh euy? Kue tegableg teh tapi aya kue tadi nang mere geus satakeun bahankeun eta mah daripada teu kaundangan mending bahankeun kue Neng, aduh Neng, si Iot teh can datang wae Neng udah cantik deh ge mana si Iotnya? aduh ieu kue teh sakieu euy lumayan tapi kaundangan mah nu ge mahi jigana yang penting mah datang mahi sakieu euy aduh ase di malian lagi euy mama pirang-pirang sakieu ge penting mah niat kaundangan pokoknya mah tapi ieu kudu nyampur si Tarsi jigana kaundangan maunya euy sampurna jika dia urang mah teu bisa kumaha. Neng keudeunya ada gua si Iot kaundangan mah nya manehna mama wa ieu doang tah nya yang penting datangna we yang teuing bawa mah teh sabaraha cenah lain paribasa ngaring-ngaring ce asak cenah diriung we ce asak di imahna Hei, Nyang, mama Tarsi tuh, ayo tuh di jero. Iya. Tarsi. Waalaikumsalam. Siap mah, siap kan? Enggak satu tuh. Kita naon jelema? Kue jeung gayung keabadian bawa deui. Kue naon? Ulah gamen yang penting babawaan aja lah paribasan nih. Ngariung-ngariung ci asak wang riung ci asak di situ. Kurang itu kita ngariung ci asak ieu ngariung we ditu nam neng awas udah cantik awas itu ge anak manitip Aduh, kita sih. Itu mana digali? Oh iya cantik banget kemana lain. Ngomong eta. Amplop boga teu. Teu mau kue doang. Ayo dah. Ngari kita ngariung ci asak ngariung ci asak datang. Ayo. Rame tak sih? Pan hajat lu ngaranna ge. Aduh, tapi benernya. Apa sih kaburu ieu mah lapar sama laparna. Kornetna bisa beakeun banten. Dari semua teman lilanya, nya melilieu teh. Daripada nungguan si Mal lila yuk ke kebun kalau salah. Ayo. Dedek, ayo si emak kok nang kemananya? Ternyata udah jauh gitu teh. Yang saya ulang-ulang udah. Ayo. Ayo mana nari kamarana? Ayo ke bangan ya. Kalau Rasul di iman nungguan si emak kalau dangan saya balik-balik ke kamarana tuh. Itu tuh nungguan si emak ke undangan lila ke kebun nang salak. Kalau salak di mana? Itu tadi kebun. Ada naik di rumah. Ayo dulu ayo lu. Ayo tuh ayo. Rame euy. Aduh. Assalamualaikum. Besar tamu nih. Euy. Aduh hampura. Ijah nih. Ijah hampura ya. Tapi lengkap. Mana wae atuh mah. Aya mah aku mau inget canggih mau make. Ayo nawe atuh mah dia. Halo permuga incut tah.
kudu kumaha dihirup teh yeuh. Rusing. Mang Odet kunaon di dia sasoranganan? Aduh, geus pogo ieu teh keur mamang teh keur parus ieu ge. Aduh ieu. Tadi teh acara tadi aralus teh itu dia. Lumayan sih. Hah? Lumayan. Heueuh ning euy rame nya. Heeh. Aneng teh ka manana karang? Rek kalau salak teh eta di dinya. Di mana? Eta di dinya. Tadi aya orangnya. Heeh. Dua kaprok-kaprokan teh kan. Heeh. Kamari ku orang gede teh aya orang sanca, ting orangna naon tah hideung. Logika tuh makade nya dua ieu teh kan. Bisa anu nyulik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gelis-gelis budak teh kamarana. Pusing, aduh ya. Betah. Anak paha ieu teh. Anak si Mukri. Umur si Mukri. Oh, si Mukri. Anu teh lah baheula yang disebut si Saun. Duda ayeuna. Duda Lino. Duda mari ieu. Anak ting. Di mana panganten naik buru? Panganten mana? Coba diingat tadi aya tah hadinya coba. Oh, Sasarangan heula atuh KKBH. Aduh. iya, terus abdi mah dia. Hah, Pura ya, Bi. Pura ya. Mata nama dong ngapuran ya. Pura ya ganggu. Cenah cek panganten ngari urung Ciasa tapi ini ngari urung Sangu. Aneh. Berarti gua aduh, panganten teh lagi ngari urung Ciasa ka dieu teh ngari urung Sangu. Panganten di mana ada panganten? Iya, euceul. Ada euceul, cuy. Hampura ya, cuy. Oh, nanti. Apa ini? Aduh. Udah baru sih kan. Ini makan apa? Itu mana? Ketinggalan nih. Aduh, aja cager, hampura ieu, mah ieu namanya ka dieu. Hampura ieu, hampura. Aduh, ya ampurnya. Eta hiji. Aing masakan mie udah serius teh. Cina ngadenge aja cek panganten kita ngari urang Ciasak teh ngari ngomong kieu ka dieu mah. Nya mama Kita ka masak gede atuh ieu mah. nya kan boya. Mah dahar wareg atuh ieu mah. Ayo udah mah. Panganten aja aja. Gelebat. Assalamualaikum. Salam. Benar pun ini dararakan tuh. Apa kamu Balik sama kondangan ge. Aduh, ya panganten. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, Teh hampura bisa merasa kieu. Dari kita ngagipan ngondangna meureun kita ngari urang Ciasa. ini nampak. Apa nama ulah ningali ieu na we. Nah jeung nya. Mah ieu Mang Hese di berharga ini. Cari Nya mah dipaeun nya. Mohon. Ayo. Eta naon gua naon euy. Ieu. Ieu mah. Pasti. Budak walaur aing kulit-kulit kitu teh. Ih. Sakit teh ku aing gawean we teh ka dieu siga deui. Gawean salah ku aing. Bade ka mana nih? Ada ka salak PT. Tadi ah loba raya. Melang ingat. Itu bebengetan si Odet. Dia galau juga nama. Oh. Baik, sabar juga. Ayo. Nah, banyak. Wah, kenal. Kos galau. Iya teh mah. Jauh teh. Baturan lah. Duduk teh ah, dieu. Angtu Bang. Masih mana kana? Biasa salah iya ya. Iya, eta obat habis satu yang atuh ngeunah tuh. Wah, teh salah teh. Amis bener aing mah. Bener itu. Amis teh. Angtu PT. Nah, bangkit sampai beres Beres ya. teh, beres teh. Saatnya saja uangnya. Tuh. Nah, Wah, sama. amis doang. Ah, salah teh. Kunaon teh kan? Ah, biasa teh enak tuh urang mah kepotongan. Aya teh ente nih. Waduh, ieu teh ngajual bali tuh can laku-laku acan. Atuh yang jual teh sing balaga ka pasar. Emang eueuh peminatna euy, harare teh. Urang teh kamari hui beak teu beak mah beak ya. Aduh, ai setoranna teh lieur. Di harutangan wae nih. Ese duit enak teh nya. Heeh, ya weng saya ngepahar we salak asem ge. Duh, biar nipu salak asum gitu kesel ganteng geuna. Geus papanasan semua mana mangkas salak langsung. Angsi ai kamarana tuh enak teh. Biasa we nu panggil we. Heeh, ini ge seula ge pusing teh. Potongan ayeuna bagian acarana dia. Aduh. Guys, sebagai lalaki mah ieu masalah kitu mah dah. Naik we kana ke tangga kalapa we loba keneh. Maksudna kumaha eta teh kalapa teh teh? Ayeuna naik kana tangga kalapa. Naik kana tangga kalapa, temong di luhur teh awewe teh loba keneh. Oh, Masalah awewe. ah, suka teh tetangga ajlang ka handap urang teh. Gila atuh. Eta mah ngaranna bunuh diri. Lemah iman ngaranna.
kudu tegar kudu kuat. Eta teh kapikiran wae ieu teh pepotongan teh kawin deui. Aduh. Intina mah lain jodoh, we meureun ngajagaan saukur jodoh batur. Bingung ngabandungan oge jalma keur galau keur putus cinta malah. Tila orangnya. Si eta sok ngaledek kitu ning si eta. Kita budak kayak ketinggalan yuk asisten teh boga asisten kumaha aja nih. Pileleyan, aduh, pusing banget, teka rasa keneh deui wae, pusing-pusing teh. Aduh.